motor geus seuri. Wah. Teh jalan dong. Wah. Ada ingat bro. Non aya non di aya magetan. Lalu duduk aya telepon lain padahal mah lain telepon. Lain aya nu telepon sing horeng eta teh salat TikTok. Kali teh. Kapan kita mah kitu bulak-balik. Tong tarik teuing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nuhun anu parantos ngajawab salam didoakeun sing panjang yuswa sing disehatkeun jasmani atau rohani sing digampangkeun rizkina sing digampangkeun maotna amin. Jalan itu iya sing digampangkeun maotna amin keun sok anu teu nyebut amin pek teu tanggung jawab hayang urang rek geus waktu bari copot aduh langsung ke malaikat sing gampang oke halayan urangna aya dina kayaan husnul khotimah amin ya Allah itu pek kesorangan batur geus anu geus maraok manehna mung lah hese naon ka diuna kurang teh keur nganyang ieu teh heuh mah keur dianyangkeun tuh nya tah adene hiji tah tuh peletuk we baru kana kumaha eta teh ciri hiji jelema oh cenah ada urang mah teu nyaho atepat eta bledug ge lagi cek aing oge batu mah teh naon teh mah jadi naon urang teh keur dianyangkeun di alam bu hari asli nama urang teh di alam akhir sampai bisi baik ngobrol jelas kok urang mah nya lagi orang ngobrolin lupa ngantuk ngomong tadinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad wa subhana minal bala'i mubtadi innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yajja wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Subhanallahu alazim. Para wargi, para tamu ulama, wargi-wargi nu aya di tempat-tempatan, wabil khusus sareng para kiai, para ajengan, guru, ustaz, sareng sadayuna sadacana ngabuar obrolan anggap lagi obrolannya badai pun bergabung dan samudaya kalepatan sarang sagala rupi oge karasan lagi pekuat pakai sarang kamari urang kertos ngalaksanakeun Idul Fitri kembali kapitroh pada kita bagian bacaan ayat can ayat kacaritakeun manusia bisa balik di karena kasucianana urang-urang mah komo gitu ngan urang kudu berusaha nyucikeun diri diantarana kudu siliham kuring oge atas nama pribadi untuk diapunten samudaya kalepatan dengan aidin wal faizin mohon maaf lahir di Bandung. Udah lo malu di Bandung. Oh kan, mohon maaf lahir batin, nya mungkin ya sadayana ngahapunten karena samudaya kalepatan simkuring bade teu badae baik punanau meureun nya ari si ohang mah pasti loba salahna sabab loba nu mikanyaho nya loba nu mikanyaho meureunna da goreng-goreng oge among lo masih teh jadi mikanyaho ai si ohang mah baca apa kadangkala manusia panggil jeung si ohang cok ayo teh udah kecape aing teh nanti sok nonton TV teu nyaho reka aya kana aing oge ka punten abi balaga aing kudu kajetiap jelema cipikir atuh aing dengan hiji teh panong dengan dua nih tong boroni nu parapangi nu sok panggih oge babaturan kadang-kadang kita rasa tahu sabaraha nu panggih ieu kitu ieu komo teh nyaho-nyaho acan aja tapi hampura kitu nya beun bae disebut sombong justru ngomong sombong eta teh hayang diperhatikeun cie gitu itu nama teh heula cicing ngatur-ngatur kumaha aing mah teh kaciri teh kieu ya kieu ge karo kana kumaha cicilan kembali baik akhirnya yang berjabutin samudaya kalepatan akhir paduana yang berjabutin teh sungkuring di jalan ieu sanes bade wawantunan lain wawanyangan ngawan-wanikeun maneh gabungan di kita jadi bisi aya nu loba nu salah nabatan benerna tong nyalakeun si ohang
Ben sarang sa iya teh sa tong make iya geran geus we iya mah ngantung teu kudu make ieu teu kudu make bibirnya ngantung mah ngantung iya geser kayaknya ya balikan dah keranjang kosong keranjang sarang besan tesa Husen mohon anu terus ayeuna teh ngahijikeun dua keluarga ku para kausan putra putrina neng Tuti anu sareng Kang Riki Tuti Riki alhamdulillah boga sing dijantenkeun kulawarga anu sakinah mawadah surwarohmah amin ya Allah ya Allah insyaallah dipasihan tangannya iya bukan dari pasar kerma ya tuh sok biasa oh coba iya mana apa ya ya mata naon coba kalau kita mahal kita iya bisa tuh kita adanya itu benar karena cek sorangan ada mulu itu kayak kaputan hanya berapa ajengan Pak Ustad jadi dasi omang di ohang lain santri jauh-jauhanan jauh-jauhanan dari Ustad ajengan kiai santri lain sampai dah lama pernah jadi santri kalau ya santri kalau artinya santri kalau teh jam genep atau maghrib ketika bisa ngalaman kene panjang wah itu tahulah dasar cepet pun bapak cepet yo hayo buka masjid deh jam 1 tuh jam setengah bener lah kira-kira berenang sambil nungguan teh berenang kemudian nama sarwa udah kaki aja itu salah Eli Muslimus terus hayu lang sholat berjamaah maghrib esku kewajiban kurang terdidunya bikin pedeket jaga mencuri ayah kenapa dan enggak itu kenapa jadi teh pangeli-ngeli percaya si Ohang ngapakeun lagu eta lain ngapakeun lagu ke lamun kabeh mah puntanya kabeh nu dieu lagu eta lain ukur lagu dipake pangeli-ngeli insyaallah kabeh bakal sieu bakal tumbuh rasa kasih lamun teu ngalaksanakeun sok
ya. Pernah sarua sudah budak kayak sarua itu ngalahin nomor karena HP karena naon ai baheula mah si orang mah untuk ucing-ucingan berarti di musola atau di masjid deh ya kalau arabu ini ngeribu kakaknya di sekupu ke ngalagu eta atau pujian eta bagian geus waktuna kakak kita sok ditunjuk kita adan ngan harita ngan harita si orang pernah abek hiji ajengan karena tak kecil ya ibu kita ngomong wae si orang pernah abek hiji ajengan kalau si orang pernah dibekem ongkos kita ada tapi dibekem aja kok kebayang tuh mana boleh ada pas pada tapi itu ada masuk ada harus dia tahu ngomong tuh itu Allah Akbar nah ayo bokom bahwa mama kene ayo pas pikir ayo salah naon bokom cing goreng ayo tak ada ponok kuning yang akhirnya we ngungkul udah tinggal udah kerja kayaknya deh tapi gara-gara si orang itu ayah-ayah alhamdulillah mun si orang goreng coba heula tertutup ayeuna moal nyaho kan ngaranna sih nah aya jalan sudah kieu nah kenapa siang kaset goreng cicit goreng teh goreng apa kaset hah kaset jaga ini kaset bisa curiga jaga mau dirasakan kan baik si Ohang sebut kaset kan baik disebut goreng kan baik tak eta teli di barat lu di dia kabeh aya lu nyebut goreng heuk teh teuing aya nu nyebut kaset teu teh teuing kitu bagi mah lain enggak lusna oh aja ngomong kok ya tadi bagi itu tuh dihanap kalau kan tekadenya gua ini ibu-ibu ece sudah sampai kaset kami tuh emang gara-gara gak artis jangan ngomongnya diwae sama artinya mereka nyahokeun lain gen lain urang lain batur nangtukeun urang oge teu bisa nangtukeun naon kahayang ku urang itu bisa ngan usaha urang perlu si orang sudah kieu boro-boro no baheula mah heueuh nyaho eta ge oh urang naon dari itu dengan sakit naon jadi artis teu nyaho aca oh hiji mangsa jelema urang keur balanya lain balanya sama ningalian sih kata buka duitna heueuh hiji mangsa yang lagi mah curhat ieu kecil ningalian sapatu sapatu ieu kok arang sih kabeh ieu oh ieu mah baju mah eta tiap nu di jatana toko bingung kabeh bingung wae wah ieu berarti kena loba ieu
Ayo gitu nah si harawas wae. Kamu jelema teh kamu teh. Nah deui teh. Nah jelema diwaloheun ka aing. Aing mama. Si goreng. Lu goreng kieu terkenal. Ya Allah. Jadi kunaon lebat jobrokeun supaya naon dibikeun ku Allah dibikeun ku Allah ari dijaga bari jeung diraksa tuluy urangan no nyieun anu manfaat mah insyaallah bakal jadi nah dendeleun dedengeun ku batur teh jadi manfaat. Sudah uingnya berenang enak kieu keun bae aing goreng ngan aplikasi we. Heueuh ayeuna kieu we pikir sohan goreng. Mun goreng teh mah goreng tapi aplikasieuna aya nu ka dieu ayeuna. Moal meureun nya. Tapi kieu mah. Ya yang kuring mana tuh ngobrolkeun kieu teh sugan aya sikina gitu oh nya ngobrolkeun anu gitu tah nya lah kadang-kadang dah aja sudah kok datang tapi jangan ngomong naon ngobrol di pakai tuh didengar ke soalnya sidekeun ngobrolkeun ana naon kagorengan kaya keun bae imah ieu mah bisi lain soal ngumpul ya kadenya KKB mun bisa mah ulah juga bae mah ka nya ibu-ibu betulnya gini da KB oge bapak-bapak oge sami pokona anu hadir di dieu KB oge hayang ngabogaan budak anu soleh jeung eta ayeuna teh dihijikeun teh meureunang Riki jeung Tuti dihijikeun teh supaya isuk pageto bakal boga katurunan anu soleh jeung soleh. Ari kunci masalah jeung solehah teh lain ukur utang unggul. Mun hayang soleh teh budak teh matak kariki jeung Tuti lamun budak hayang soleh jeung solehah sok didik di ayeuna kan boga cenanya tadi dia perasan dia aing oge pasti ngomong atuh kitu berarti lamun kitu mah kudu soleh heula indung bapana benar teh ya benar teh ya benar teh sedangkan anu didika hayang teh lalaki hayang boga pamajikan anu soleh pamajikan awewe nya sok hayang boga salaki anu sok kahayang rek solehah kumaha ku zaman ayeuna sok kadayang putenya ya ibu-ibu ayeuna mah zaman medsos sok pararoho tiktokan tapi naon sih baik sana mah ngan kudu nyaho kana wa ieu mah tiktokan tuluy ai manehna tiktokan poho ieu tuluy ai ningali kana ieu kana jam heuh salah si aing amanah di mana kan aya teh sandata Yesus namun nelpona bener mah iya mah telepon Assalamualaikum
eueuh. Geus eueuh nu ngaku. Amin, 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 amin. Dapat lagi polototan di salakina beneran. Haji nyaho. Gimana kene kita hidup kayak kieu? Lalaki iya nang jadi di katakannya di daerah ieu mah macet. Macet. Mainnya macet. Rekep ke jam sabaraha? Yuk, rekep ke jam sabaraha? Tong gogoro kan apa ini? Kabayang eta salah ieu. Nyan balik. Bos balik itu ada yang hotel barunya macet, ngomongna macet, awalnya teh kalah kaki. Iya aing. Ari kahayang, non sudah Jeremai lama. Jadi noh. Setiap keindahanku yang tampak oleh mata itulah perhiasan terindah, namun yang paling indah di antara semua hanya istri saya, istri yang soleha. Jadi si Saleha ngomong gak salah nih belakang. Woi, cukupan kain teh keur tiktokan. Ningali kana jam, lihat ka sari ini tapi nyarekan. Nggak situ udah nyaho teh jauh keneh teh. Tiktokan deui. Lain beberes mah. Ini mah henteu. Geuleuh nama ieu teh juk ari kasalakeun atuh video call ari ka babaturanna YouTube. Gengs urang sanggeus nyarekan salaki urang. Eta beli banget. Sakit kemana naon tak gitu. Tuh pada mobil. Kapan main? Terus ya terus ya. Solehah lah. Ayo. Ini asal awalnya itu laki tuh ah. Bolo. Kan aku salah kiai itu saya tahu. Kayak jadi sok paham sih. Ayo paham sedak ke saya kan. Nyeblak yuk. Aku lah teteh. Ayo kabayang apa salah kiai harinya. Ini benar kan kita boleh nanya cicingnya karena kita cicing dengan alasannya boleh nanya bingung jangan jauh kene jangan bisa dah sore baik kalau tanyakan dirinya kan kata ke mata naik pantai ke sorangan ayo PT duk kadangnya hawan-hawan Pakai serang motor jadi seri. Ada ingat bro,
non aya non di aya magetan lalu duduk aya telepon lain padahal mah lain telepon lain aya nu telepon sing horeng eta teh salat TikTok kali teh kapan di kamar kita bolak-balik tong tarik teuing ukur mah soak becai karena ku papajikan oh datang Assalamualaikum eta ngajawabna datang dari salam neng yo terus ayah di bumi buka pantok buka we omongan bisa mundur ayo awang atuh sampeulkeun buka cuma hantu cuma gegong yo di TV ngasih ngaron sinetron yo kana HP yo barang hakar toh bayi kuna naon berarti bokeh gitu teh so mangga Lanjut. hari dibuka eta panto dibuka panto sugan teh pamajikanana teh geus beres sagala rupana geus beberes geus kitu teh ieu mah buuk cawigwi ieu non sagala rupa koyo gitu kutang pegah gigi lek awak bau bawang kita laki kieu nyampeurkeun kita laki tegogo saha sih gitu eta lain kumaha aduh alhamdulillah gitu mana cuma tak setoran kos apa lau kesana sih ayah gitu di dia sok main ngaku kenal ya baju singkun sorangan berenang itu tidak pasti tinggal dengan ukur 20.000 gantawang luy wae kalau lewe ieu mah aduh tisuk teh dulu ka sore jeder ka puting kieu sate kumaha ngan 20.000 mantap geus ya ongkos kita balik ayeuna geus kita irit deui wae lebih kebun kemana aing beda ye anu boga awewe kulawarga anu dasaran ku agama mah awewena ya soleha boga rasa keimanan anu bener sok ceksa tulisan tadi hanya isi yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan. Beda ye nelpon aku ringrang teh lain ku curiga ringrang teh ku kanana iya Allah kamana silakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz.
Oh benar. Lalu dijawab. Yang terkira-kira oke. Ayo kan ngomong jeung batur dengan saya. Telepon itu. Ya Allah. Ya Allah tuh. Kemana? Bukan ya. PC-nya. Assalamualaikum. Salah kita. Waalaikumsalam. Mana itu tuh. Dia masih kayaknya dia nego ayah pada lagi. Ini pokoknya tuh. Lagi second dulu aku tuh kangen tau. Itu tuh banyak ya. Kalau aku tanyakan ke bapak-bapak. Tanyakan ke bapak-bapak. Kamu mama jika ngomong gitu. Katanya tuh boleh yang mana yang balik. Asli. Ini mau bangga. Kenapa ini? Ya aku saya. Pokoknya kan sakit nak. Oh, nyamuk nak. Assalamualaikum. Tah si awewe nu ieu mah beda. Teu dibanu tadi da teger tiktokan asan. Ieu mah langsung laki aja rek balik. Beberes mani. Boboros ieu salah jadi kabut itu. Ieu teh sel. Alis ditamahan. Hah? Lakson. Cari kuhati. Bagaimana cari kuhati? Wah, ganti baju. Kembali ke mak kurung oke jadi imam. Asal ulah kalah ini. Menjaga aurat. Ini tuh mulai ke supaya kami tahu lah. Disolitan, yo disolitan. Naon? Oh bayangkeun tuh Bu. Sok bayangkeun di kumaha ngapoe. Di poe tara. Supaya ini mah supaya. Seungit ai dina mah kudu seungitan. Ribu. Tinggal persiapan. Ini itu lakina. Sampai gimana? Baliknya hati-hati dina yeuna oh jaga selawat Allahumma sholli ala nuril wasil Rabbi raja'ah Pamitahi lagi ya Sayyidina Muhammadin Muhammad Bani Al-Faham Ba'asabihi Mantapin tapi hati-hati tenang baju sangajan eta di jalan masuk loba gogodana loba atuh main amada ganteng ieu di jalan teh sok aya awewe dewasa awewe geus kitu make baju adina udah mau pakai baju main nama dan marahim berenang banyak para lecak muka tinggal
segala rupa ketingali ini alabatan nanti apa murah itu dibandingkan dengan apa pikirannya kan tapi kekagoda deh teman dulu ya Assalamualaikum siapa sumping Waalaikumsalam Sultan kembali baju mata senyuman nah meren salah itu tawaran kahayang kebiasaan aku maha mengacari badai iba langsung atau nanti badai ngopi heula susu heula badai teh tubruk atau nanti badai nubruk teh tawaran bukan baik kan kesakina iyo bener kenalin ini pas takut pangguna dari si serasa India ini nate-nate musibah jadi ieu kunaon kamu urang hayang soleh jeung solehah berarti urangna anu budak hayang boga anu soleh jeung solehah berarti kudu urangna anu soleh jeung solehah bersikap abang ieu mah ulalah pokona mah kita kasih ngikutinya kade bisi mah kejadian dari itu mah aya ongkos yang angun tapi sekali kamu kan putih tanya aku budak kan aku nama jadi contoh dan budak katanya aku bener tanya mama di jenau ini kalian angun ke rahasia iyo mau budak itu mama kami lain ayo kita capek jengki mah waktu lagi sebenarnya itu kamu rahasia gitu ayah itu ayahnya hayangnya lumpur hati sih rahasia udah kelohok udah kena semakin ekor kiu kata kucrok udah keretanya iya lehok budak nyaman mama eta kena angus angus bapak siapa yang HP teh kalau kurang ajar gitu mah oh contoh itu benar ke hati merenang bisi ke hati naon saya nonton dari itu iya mah apura ya pasti aya nu yang seri teh kunaon seri merenang kabayang boleh diantaranya ayat itu kan mudah-mudahan mah diulang di dia mah gitunya amit-amit abang bayi kenapa jadi pangasok terus Jakarta jauh
dia mah minum. Beren haus abang. Oh kamu air ngomong. Paneh. Oh oke lagi dulu. Teruskan. Teruskan. Terus sampai. Lain tapi. Lainnya. Jadi dina singkade mangka hade ulah sok hayang kala boga non sok omongan teh tara dijaga wah kan mami ayeuna mangpun ayeuna mangpun ngora tewe bisa dak geus ngolotan umur perkara bakti ka salaki atau salakina ngurus anak pangajikan yang benar gitu bisi kejadian ngomong gitu sok luat-luat gerak istighfaran sabab naon si ingat hirup katungkul kupati maut teu nyaho di mangsa rek kolot budak gelis kasep kuat ngomong jeung sajabana umur mah teu nyaho bakal iraha datangna leres teu Bu Pak bener tah eta mata sok kadangkala lamun aya nanya teu awewe mungpun ieu kene mungpun loba kene nu nikahayan mungpun loba kene nu marebutkeun oh itu dilayanan ieu dilayanan padahal kan waktuna tapi mun bisa mah cek asana lamun geus urang geus pancet heuk aya nu datang lalakina jadi karesep ku urang oge sarua komo keimananana halus keislamanana halus tek gerak rumah tangga supaya naon lain kunana ge bisi sama pengora sama keleh heula can waktuna ieu heuh ari-ari anu budak kene mah ulah akal lamun geus waktuna maka deh urang ngomongkeun kitu sabab naon bisi urang can ngalaksanakeun eta urang teu tuluyan ngahalangan takdir eta urang kaburu mah hah musieun nya jeung maot teh ngomongkeun mah bisi maot kaburu maot leuheung keneh teh puternya ieu mah ayo mana leuheung keneh abah-abah mah badaya badaya leuheung keneh badaya bener tuh sahabat itu tinggal itu leuheung keneh ini agak tuh aya ini sarot leuheung keneh nu geus sarot pernah ngalaman ngora coba ngora bakal ngalaman kolot teu saha pan kita ente ngomong teh maot kumaha kamu kaburu maot empek we wah gitu dah ieu mah kumaha lain ngarekan aing kumaha itu dibenerkeun kumaha tuh tuyang kena eta salajeng nolak takdir Allah lah urang mah teh ieu mah ceuk katerangan ieu teh maot teh ieu teh naho datangna iraha itu intina mata lamun rek yeun kahadean ulah diengke engke balap mah pas adiku hayo kudu balap jeung kahadean
mudah-mudahan poe ieu ge urang teh teu kaasup jalma-jalma anu naon anu rugi urang asup jalma-jalma anu untung sabab bisa kene ngobrolkeun masalah ieu tibatan teu deui bener teu eta mah rek diturukeun heuh eta kumaha masing-masing ka tadi oge ieu punten mama kalau kebakar walku saking saya ku merasa kaja sayang kabeh beda-beda pagawean ukuran hati itu beda-beda air narima datang ada yang mau hukum air mau sebak wae naon da beda-beda urang khusus sekian wae teh baju teh nyaho naon sih keur geunana bener teu nah ini udah oge ulah pada kudu tegas nah pengwalator sudah gitu ya sekolah baheula mah syukuri sok heulakeun heula kanyaah samemeh papatah jadi heulakeun kanyaah samemeh papatah ieu mah mitah tuh tapi kanyaah eueuh mudah-mudahan kanyaah heula mah kita ieu mah pitajong teu dibere nyaho jangan karegan anu anu kitu bisi pitajong sing hati-hati kan kitu kudu mah ieu mah lain nyaho bisi pitajong disarekan da sia mah teu heuleuh da kumaha boga teh keur main teh aing kan itu kita lewat tetap mudah-mudahan boleh iya jadi momen lain yang panganten ngumpul lain panganten kesini sabarang bisa jadi ayeuna ku ayeuna oge ieu panganten teh tetep keun dina hate deui leuwih contoh iwati inung bapak nu teh bakal jadi mimi akina budak urang sanajan aya kagoreng anu geus kade ulah sok dibejakeun ka anak urang isuk kagetok ulah misionan supaya nu kakina kades si aki mah baheula oge bapak teh lamun bapak ieu teh bisa di anu budak teh ka jauh jeung akina aya nu kitu teh aya obat gede ku gedena boga budak ku boga budakna bajar kontek ngalas teh bae aya akina ieu urang mah digawe we leuwih nu digawe dicicikun dicicikun aing bapana itu ka iraha geura jadi kaya gerai usaha jadi minum bapak babaran leung di pak mun gawe mah daya mah henteu aya nu nelpon tek nebang ngayung pukul ngayung paya sing kabau bulanna itu ngayung mau dibilangnya mudah-mudahan pokoknya dia mah yakin lah aku tunjuk lamun ieu masih orang poe ieu ge salah ngobrolkeun masalah ieu nya ulah sok naon ulah sok setengah-setengah masih lagi naon teh hati aya mun teh hati da roan da soal bae usah ulah era-era tek nanyakeun deui ka ajengan anu deu jadi si orang mah pasti loba salahna bahkan kenana tapi lamun aya nu teu ka hati sok atuh deukeutan sabab naon dan nu dikuar ku si orang teh hampura ieu hampura si orang aya masuk si orang sama beda anak lain demi Allah si orang teh keur ngelingan diri pribadi
kenyarekan diri pribadi ngan pedah berenang pedah hayat dina acara kieu berenang jadi sisakan nyarekan bararean oleh video padahal itu pepeangan objeknya dina Al-Quran dan dina Al-Quran itu ayat sayat sakalimah pikeun ngatur hirup batur nu kudu diatur teh nyata hirup sok orang masing-masing kata sok buka baca ayo geus dibaca teh ka hati tanyakeun ka ajengan eta teh geus dibaca diartikeun ku ajengan lakonan ku urang saletik kalau ayo langsung robah pada boro-boronya da si ohangnya boro-boro itu ngomong kieu teh tepat dari ngarekan si ohang gitu intina si ohang mah anu kudu bisa ngadoakeun muga limpah ngenten neng jadi sareng Kang Diki jantan kulawarga anu sakinah mawadah warohmah anu insyaallah ini bageto dipasian turunan anu soleh tur solehan amin ya Allah ya Rabbal oke nu kagungan maksad ibu ramana di dua panganten sakulawargi mugia sing disehatkeun sing disehatkeun sing tambihkeun deui rezekina margi saresna naon da beunang ku alatan anjeunna di punten ditunjuk ku Allah pikeun ngotan si ohang poe ieu alhamdulillah teu ngimpi acan bakal panggih jeung urang ieu urang lagi jeung urang lagi ge Bang penyepi acan tapi ieu teh punten ieu teh geus aya di dituna waktuna pantunya urang mah ngan waktu teh ayeuna meurina alhamdulillah jelas da si ohang mah lebih kehadiatan lebih kanya hewe ke si ohang aya wae menyangkung saeutik sakitu alhamdulillah itu wae ya punten we gitu parai deui sing sarehat sadayana sing barakja sadayana panjang yuswaktul barokah sabab lamun panjang tapi teu barokah naudzubillah min dzalik amit-amitna sing urang teh dipasihan kesempatan hirup teh engke jaga urang ngalaman di ngalaman tutup umur teh